Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Carita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang Boboran. Let's listen up. Boboran. Meuli baju anyar teh lamun keur budak ngan 2 kali satahun. Nyaeta rek boboran jeung rek samen. Saminggu samemeh lebaran emak geus mangmeulikeun baju. Gawe unggal poe teh ngan dialak ilik wae baju anyar di gulang gaper. Diajaran dangdak dengdek di hareupeun kaca. Meuni hayang gara-gara boboran teh temongkeuneun ka babaturan. Geus baju teh ulah di gulang gaper wae bisi soeh. Lapor atuh kudu dikaput, cek emak nu keur popolah di dapur. Moal atuh mak dan ningali bungkul tembal nyimasna ti kamar. Ti janari keneh emak mah geus nyaring da keur ngupat jeung ngapistik atawa nyieun opor daging hayam atawa entong. Kumaha bogana wae. Di masjid atawa di tajuk masih keneh sumanget anu takbiran ditabeuhan ku bedung. Tayohna bakat kutunu sapeuting takbiran lagu subuh mah barudak hararese dihudangkeunana teh. Atuh menika beurang rek salat Id. Buru-buru barudak kepancuran di kurama sapuratina. Terus marake baju anyar teh ngajeng jereng di sisi jalan megat pada baturna garu masep garu meulis pisan. Ari salat Id teh sok ngahaja dihijikeun sa RW atawa sa desa. Atuh lapang garing urut nyawah teh kacida piduna ku kadang warga. Di handapna di amparan giribig atawa terpal sangkan ulah kotor kana sajadah. Sora nu takbiran di lapang terus teu eureun-eureun. Asa ketir, waas, bunga, pokona mah teu kagambarkeun. Kolot budak lalaki jeung awewe kabeh tumplek ka tempat salat Id. Ngan aya meureun nu keur kotoran teu ingkah teh. Kolot lalaki mah teu pati ieu ganti salin. Cukup ku baju kampret, sarung jeung kopiah taun kamari. Kitu oge sarua jeung kolot awewe. Paya budak kacumponan salin bisi eraeun ku babaturanana. Dapon nu teu boga mah bisa manggih dahar unggal poe ge geus pirang-pirang bunga. Masih keneh dibere rezeki ku nu Maha Suci. Tara ieu jadi bang balu anger wae bunga. Ku sabab acan loba pabrik baju, loba baju nu sarua meunang nganjuk ti si Ayu. Atuh dina emprona make teh hampir sarua jeung batur. Ngan beda kelir wungkul jeung warna. Jadi siga saragam da sapotongan. Teu ieu era da budak keneh, bunga we nu aya bisa make baju jeung sendal anyar. Lamun dipikir-pikir mah reka mana atuh make baju jeung sendal anyar da moal iinitan jauh. Dasar budak meureun pedah geus tamat puasa sabulan kudu aya buruhna ti kolot. Teu naon sabenerna mah, hitung-hitung mere sumanget ka budak sangkan daek ibadah. Da geuning kabeh dieunakeun, loba kolot anu teu sanggup puasa. Buktina loba warung anu nyadiakeun dahareun ti beurang dina bulan puasa ti isuk-isuk keneh. Eta buktina nu daragang dahareun ditarutupan ku spanduk supaya teu katingali lamun aya nu jajan ti beurang. Meureun mana kitu oge kurang tanggung jawab. Keur silih wasiatan dina kabeneran sangkan darek ngajalankeun puasa. Nu tadina ukur sawarung 2 warung teh jadi breng da loba da ningali batur. Atuh salaku umat muslim nu panglobana mah piraku asa teu era dina bulan puasa sarua wae jeung bulan-bulan biasa. Pan loba jelema anu paruasa. Palebah dieu meureun urang kudu nangtukeun sikep pikeun mere conto ka barudak. Bisa kaharti lamun keur sapar iinitan jauh diwenangkeun buka puasa. Ngan sabenerna mah bisa diakalan kumawa bekal ti imah. Ulah abong kena napsi-napsi masalah ibadah mah. Terus maranehna teu pati malire kana madorotna. Kahayang teh sok babarengan silih hargaan atuh tina sataun sakali mah. Pikeun ngorbankeun waktu sabulan keur kahadean. Ulah mikiran teuing dudunya. Da meureun nu teu puasa oge rada mikir lamun rek barang dahar ti beurang teh. Da eueuh warung nu moka. Kitu deui jeung nu rek iinitan. Lamun sararea sapu, hiji hal soal warung dahareun nu muka ti bulan puasa bakal beres. Barudak mah karareaanana arang nu ngilu salat. Maranehna leuwih hade hareureuy bae jeung babaturanana nungguan nu salat. Beres salat Id diteruskeun ku khutbah jeung sasalaman ngalubarkeun sagala kasalahan jeung dosa ka papada jalma. Sasalaman teu cukup di lapang, diteruskeun di imah silih tepungan jeung tatangga katut dulur.
Geus kitu mah kari nepungan kolot-kolot anu geus maraot ti pakuburan. Sameme idit ka pakuburan sok mawa cai menang ngajiat jeung kembang. Duka naon maksudna da kudu kitu cenah. Padahal mah teu kitu oge teu naon. Da ziarah kubur mah intina ngadoakeun kolot nu maraot. Jeung ngingetan urang nu masih kumelendang kana maot. Mugia anu tos di alam kalanggengan kaenging rahmati Allah anu ngusik malikeun urang sararea beurang jeung peuting salawasna. Ngan ka anjeunna urang mumuntang hoyong dipaparinan sawarga Firdaus. Amin insyaallah. Itulah cerita tentang Boboran. Terima kasih sudah menyimak. See you.